dibudakeun di kos karar itu dijajah orang teu karasa. Masya Allah karim. Masya Allah teu karasa urang dek tentang kumaha aya mah ngebungkeul kafirna bisa ditinju ku urang tapi ieu mah diteudeun di satu kebutuhan perekonomian ku ari makin ka sisi bangsa Indonesia mah geus diteudeun ku ari ku perekonomian Amerika Indomaret eta teh perekonomian Amerika menjajah ka urang pedagang letik mah ka sisi sia kukula pernah didongengkeun asal usulna Indomaret terus panjang deui mun kukula dicaritakeun eta Amerika meles-meles terus bae urang anu ngajual tanahna ge atuh emang Pak Haji atau anu nyewakeun ge Pak Haji mun ngomong mah anti Amerika harinyana diasupkeun ka imahnya deuk kumaha ieu satu kebutuhan teu dijual orang butuh teu disewakeun orang butuh ketika kurang disewakeun Amerika anu nyewana maka tangan-tangan Indonesia Masya Allah dijajah ngaranna urang maca Al-Quran baca ku sia Al-Quran musabakokeun ku sia Al-Quran ketika dirancang dijieun undang-undang heula cak Amerika ulah sembarangan pan negara sia teh negara demokrasi wah kudu akur jeung aing ku ngajak aing atuh demokrasi Amerika teh henteu murni demokrasina mun kurang dibaca penjajahan Amerika terhadap Irak, penjajahan Amerika terhadap Mesir, penjajahan Amerika terhadap Suriah. Kok main kitu hukum sendiri? Kok demokrasinya di mana atuh ayeuna? Urang loba maca-maca tentang politik Amerika seperti kos kitu. Urang teh nuturkeun Amerika jadi kudanya. Baca ku sia hadis. Ketika ku urang dijadikeun rancangan undang-undang di negara heula cak Amerika maksakeun urang embargo sia ku aing asal di embargo urang siap diperangan sia ku aing siap henteu urang perang cak rakyat siap aing mah perang cak camat bupati sok sambarang perang teh pae Gusti Allah nyimpulkeun hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi terhadap kufar-kufar Mekah, terhadap kufar-kufar Quraisy, khususna umumna sekitar ahli-ahli Mekah saat eta. Kangjeng lahir di Mekah sampai umur 40 diangkat jadi rasul ku Gusti Allah di Mekah, dakwahlah di Mekah Kangjeng Rasul. Terus 10 tahun hijrahlah ke Madinah 13 tahun, jumlah 63 tahun. Mayoritas umat Kangjeng Nabi urang umurna 63 tahun, kurang moal loba leuwih moal loba. Aya hiji dua nu datang ka umur 70, 80, 90, 100. Okos tadi dicaritakeun Haji Rafa'i bin Alwan mungkin 100 tahun umur. Pernah babarengan jeung kula ka Mekah keur jag-jag kede. Haju pamajikanna ge milu teteh Hajah Murliah di Mekah maot pamajikanna. Bareng jeung haji harita nali ti Koang ka Mekah. Begitu langsung dibawa ke Masjidil Haram, disolatkeun lapor ka askar, terima. Beres disolatkeun langsung dibawa ke mobil, dibawa ke mala kukula dituturkeun terus teu katutur. Sebab urang mah panti hareup kudu leumpang, aju nyetop mobil, aya da geus disadiakeun, geus teu katuturkeun. Katuturkeun lah. Tapi kula tetep ka makla jeung anakna Haji Afif. Aya di ditu keur ngubur-ngubur lain. Akhirna zarah bae ka kuburan Siti Khadijah.
kebenaran itu di kuburan teh askar teh ayam-ayangan tegalak biasa nama orang diuk bagi geus teu meunang bidah haram geus kieu karar itu bae segitulah Wahabi kurang malila tah diuk di dinya ziarah eta lah pernah manggih seungit anu pohara di makam Siti Khadijah mimitingnya hiliwir saeutik kajuboh pohara jasa kararasakeun tepi ka ayu tahun kamari ziarah ke kuburan Siti Khadijah geus eueuh lawang kuburanna geus baheula bukan aya lawangan kuburan Siti Khadijah mah khusus bari serata kuburan teh geus akur bae jeung kuburan nu sejen-sejen urang nanyakeun mana kuburan Siti Khadijah dijawab ku askar anu lain askar anu cicing di dinya nu urang Indonesia nu geus kabawa Wahabi ditugaskeun nya di dinya Pak jangan-jangan kuburan yang udah ratusan tahun ribuan tahun yang baru beberapa puluh tahun aja juga udah nggak ketahuan apalagi Siti Khadijah udah berapa ribu tahun dari dulu sampai ke sini sudah tidak terketahui yang mananya waduh Masya Allah itulah Wahabi kesrata baheula mah aya kuburan Siti Khadijah mah gede bari rata Masya Allah Wahabi teh geus kitu kuburan Sayyidina Utsman baheula mah aya merekan di tembok bari geus eueuh rata kitu keneh Siti Aisyah geus bae dijaga bae Siti Aisyah Sayyidina Utsman kapan didinya dibake Sayyidina Hasan kapan dibake berbagai sahabat-sahabat nu lain rata bae ulah dizarahan cukup zarah di lawang bae assalamualaikum darakum mukminin jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun insyaallah taala bikum laikum nasallallahu lana salam wal afiyah beres geus roh geus biasa kitu zarah gitulah di Arab di orang malain datang ke zarah teh hampir konsumental di ka kuburan mantak kaju dibidahkeun ge haram itu zarah mah seberapa ka datang orang zarah kadinya teh cicing orang zarah aing ge bakal pae cara araranji moal kebal deui ko aing umur geus 62 11 bulan berarti atuh tinggal sebulan deui jatah aing kududa wakitu inget-inget ieu mah aya sesa sabulan deui kira-kira pakong mana nu kaluar zarah teh kos kararit ya Allah ya Rabb hese urang aya lempeng sesuai teh watak do ngabidakeun teu salah neuleuh nu kararitu musyrik nya ngan aing ngabidakeun rakaat tinggal dibenerkeun jelema bae lain zarah nu dilarang iyalah Kangjeng Nabi dakwah Maulid Kangjeng Nabi aya keneh teu bisa dibongkar tetep aya keneh dijadikeun perpustakaan tinggal Maulid Nabi be zam-zam geus teu katingali bahkan makom Ibrahim bongkar ngan doserna bae potong deui ya jadi di Bekah Wahabi bakos gitu Kangjeng Nabi dakwah nah ieu nu kabari dicaritakeun ngajakan mangeran ka Gusti Allah nu Gusti Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard ngadam langit bumi katut eusina dilempeng-lempeng ku Kangjeng Nabi teh urang agama nu teu jelas setelah Kangjeng Nabi Isa diturunkeun angkat ka langit tidinya langsung jelema nahrib ngarobah-robah Injil 500 tahun sebelum lahir Kangjeng Nabi disebut ngaranna masa fatrah etalah masa tekaruhan agama sakahayangna jahiliyah tingkah laku manusia sakahayangna mabok aya di dinya judi aya di dinya ka awewe di jalan asal hayang tewak tangkarakeun kececes bari percis kos kotok wae
aya nu diperebutkeun awewe teh tah eta mun nu diperebutkeun mah antri ieu heula nu gagah ieu heula antri masyaallah zaman jahiliyah zaman patra hancur lamun Allah teu nurunkeun rasul deui peradaban teh anu geus teu karuhan peradaban saha nu gagah nyana nu menang rimba berarti teu make hukum nanaon aya ge mah di hutan mana nu gagah etalah jadi mangsana disebut hukum rimba tah di zaman jahiliyah teh hukum hutan hukum rimba saha nu gagah nyana nu menang Allah lamun diteruskeun masyaallah kuari di Indonesia ya semi rimba lah semi lah mana nu gagah nyana anu nyaplok mana anu kuat nyana anu nyaplok semi rimba masyaallah padahal mah negara hukum Indonesia tapi tetep bae ujung-ujungna kacerat hukum bae rimbana meureun kurang kuat nyana calingna kurang kuat tapi urusan politik mah kos gitu anu boga kesalahan setik bisa dibui boga kesalahan loba bui tapi aman urusanana politik diselesaikan ku politik deui urusan ekonomi urusan perekonomian budaya selesaikan melalui pembahasan budaya kuari ye sakilang geus pohara aja saat tut teh ieu encan mengarah kapan ka atut nama kakarak mengarah teh ya di sisi digigirna bae encan mengarah mana nu mengarah ke provinsi encan aya walaupun diperkirakan bakal mengarah tetapi urusan politiknya na engke bisa ngobrol urusan politik deui mungkin bae bisa salamet sanajan rakyat teu senang mungkin bisa salamet tak kieu cenah ulah panjang-panjang menurut kiai wis sia deui menurut aing bisa aing mah pokona deulegeun wae engke nyaho lah pokona mah urusan politik kurang ingat Pak Yusuf soal tidak ada kesalahan kula wawuh di zaman Gus Dur PKB kesalahan urusan politik masuk bae Iqbal masuk bae dijadi-jadikeun bae kelantarannya ada ketua komisi 4 waktu harita tetep bae kaseret bae anu salah gede nama moal dibejahakeun ku kula ge menurut Pak Yusuf salah besarnya masih sebetulnya mah tapi kan aman-aman bae politik fokus gitu kalah silat politik seperti eta anu kasalahan leutik di Kabupaten Tangerang mun carita korupsi lah ku sorangan ge teu seubeus seret bae politik mah kos gitu aya anu geus ngojay nyana di duit tetep bae aman-aman bae urusan politik mah kos gitu urusan politik pada kos gitu mantak kiai kuari milu di politik nu model kos gitu tunggu kehancuran kiai tunggu kehancuran jadi cenah kiai lamun urang teu milu kadinya mah cek bahasa urang tapi saha nu deuk memperjuangkeun jujur jeung adil di Indonesia kiai tukang macaan kitab bae nu resep teh jujur adil carana kos kieu dilaksanakeun apa henteu sih di Indonesia tinggal tanya bae urang mah ka diri sorangan atuh kumaha da peran kiai atuh peran kiai mah kieu bae magahan wudu magahan salat camat teu bisa wudu pagahan mun teu daek bisa-bisa rantai eta camat tinggal kos kitu bae teh mah bupati nu teu bisa salat atawa teu salat-salat bupatina rantai sarua bae tah eta tugas kiai ngarantena satu sahabat nu ngarantena mah jak kuari urang boga kiai mui jak urang teu kadenge teu kacarita pan peran mui teh ya ieu teh teu kadenge teu kacarita biasa bae kos nu eueuh teu kadenge pepeletekan haram anu teu kadenge pepeletekan makruh teu kadenge pepeletekan sunah nah uang ini mah wajib datang ke saya eueuh teu kadenge hampir hukum di urang rimba hampir semi ieu baheula wah tengah-tengah jelema baroga pangeran di imahna masing-masing pangeran teh anu dijieun ku manehanna tina kayu tina batu aya pangeran nu dijieun tina roti
maksudnya besinya keur nyembah ka pangeran gitu lapar tinggal dileg-leg wae macem-macem pangeran unggal ima aya pangeran gegedena eta lah Lata Uzza Manat pemimpinnya adalah Abu Jahal Abu Sufyan Abu Lahab masyaallah pohara jasa Kangjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah tokoh masyarakat Abu Jahal, Abu Lahab, malah jadi besan jeung Kangjeng Nabi pan Abu Lahab. Diharapkan ku Kangjeng Nabi supaya Abu Lahab teh ngadukung kana perjuangan agama, tapi tetep ente malah jadi musuh. Abu Thalib anu deudeuh jeung nyaah ka Kangjeng Nabi tetep diperkirakeun teh iman ka Kangjeng Nabi, walaupun ngajagaan Kangjeng Nabi tokoh anu luar biasa. Terus Kangjeng Nabi dakwah nyampaikeun risalah urang kamari ziarah ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Nabi Allah assalamualaikum ya khiyaratullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Rasulullah rabbil panjang sakumaha talarna bae urang datang ka ditu teu bisa eta mah eta bae berjanji assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal azkiya assalamualaikum asfal asfiya ulah kadang kudu ditukang assalamualaikum jadi murudan ka di ditu eta dibaca ku urang sarua bae eta sarua luar ku kumaha sok dibaca assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal azkiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum rabbis sama terus itu eta salam ka Kangjeng Nabi ngaran urang salam di dia dijawab atuh komo di ditu urang salam di dia ge assalamualaikum ya Rasulullah dijawab ku Kangjeng Nabi waalaikumsalam masyaallah kita kula sambarangan barang di deula assalamualaikum ya Rasulullah di deula ku Kangjeng Nabi duh nu sok korupsi teh salam ka aing dijawab bae ku Kangjeng Nabi tetep itu dah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh wa asyhadu annaka qad ballagta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillah haqqa jihadi dibacakeun ku urang di payuneun Kangjeng Rasul pengakuan urang bahwa abdi jadi saksi tuan teh Gusti Rasul teh itu balag terisalah nyampaikan risalah karasa ku abdi tingali ku abdi nyaksian abdi jadi saksi balag tal amanah Gusti Rasul teh nyampaikan amanah abdi nyaksian Gusti teh wa nasahtal ummah nganasehatan umat dugi ka ayeuna terus bae Gusti nganasehatan melalui warasatul anbiya menta Kangjeng Rasul mente ngawariskeun harta tapi ngawariskeun ulama-ulama ayeuna ge terus bae Gusti Rasul teh nyampaikeun nasihat melalui warasatul anbiya di berbagai negara wa nasahtal ummah wa jahada fillah Gusti teh pernah perang demi keagungan Allah demi keagungan agama Allah haqqa jihadi dibacakeun ku urang di payuneun Kangjeng Rasul teh bahwa Kangjeng teh nyampaikeun risalah, nyampaikeun amanah. Bahwa Kangjeng Rasul teh nganasehatan umat dugi kegeun ka ayeuna. Bahwa Kangjeng Rasul teh jahad fillah dugi ka ayeuna. Disampaikeun saat harita ku Kangjeng Nabi. Aya anu iman golongan cacah, golongan fakir, miskin, golongan rendah langsung menyambut ka Kangjeng Nabi. Mayoritas fakir miskinlah nu nyambut keimanan percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Allah teh sebagai pangeran pencipta seluruh alam Kangjeng teh sebagai rasul mukjizat Al-Qur'an teh sebagai mukjizat tinggal tokoh-tokoh na bae anu hayu panas ninga jelema ariman ku kagagahan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab jeung lain-lainna teu saeutik jelema cekel tusuk cekel pecit seret wah mempertahankan agama teh seperti eta baheula teh masyaallah aya anu dipasung bae dikieukeun bae
aya anu digantung bae teh dibere dahar teh dibere nginum paeh di luhur gantungan anak aya dipiceun bae ka lembah ka wadi wah geus macem-macem kumaha daekna tokoh bae geus puguh ki Bilal mah diseret ki Amar mah kitu keneh ditindihan ku batu dan lain sebagainya tah batur tah mempertahankeun agama memperjuangkeun agama teh seperti eta urang geus datang ka mana memperjuangkeun agama salat subuh ke jam 7 bae memperjuangkeun agama teh urang hese jasa jang urang doa ge jang urang ngalaksanakeun sakieu hesena masyaallah batur mah peurih jasa luar biasa tah agama jadi gede teh ku perjuangan ku teu kuat dirinya di Mekah teh hijrahlah ka Habasyah 70 halal hijrah ka ditu terus diterima ku Habasyah kembali deui terus hijrah kedua ke Madinah mantap sahabat tuh 2 kali hijrah ialah anu langsung ke surga pernah hijrah nyalametkeun agama ka Habasyah pulang deui hijrah deui ka Madinah terus eta mah hirup teh dipake hijrah bae datang ka Madinah teh sugan teh deuk senang diajak perang ku Kangjeng Nabi terus selama di Madinah perang nu mantak geus kakerot jasanya mah leuleuh kafir teh geus kakerot jasa Sayyidina Umar mah pedangna ge geus teu diasupkeun ka sarangkana deui geus dikieu-kieu bae geus tilok diasupkeun ka sarangka mah aya bae besi aya jelema anu ngarusak agama geus teu kudu hese teu kudu nyabut teh jangan cak becok tekan cekok bae gitulah Sayyidina Umar nah iyalah perjuangan Islam luar biasa urang ulah-ulah nyaritakeun perjuangan Kangjeng Nabi aya dina Al-Qur'anul Karim ti Gusti Allah aya dina hadis Kangjeng Nabi na disejarahkeun dina Siratun Nabawiyah dina Nurul Yakin jeung berbagai-bagai kitab sejarah mun kurang diamati masyaallah sahabat memperjuangkeun agama beserta Kangjeng Nabi teh pahit anu luar biasa tapi tetep bae terasa nikmat jeung lagat sebab naon surga asa di mata kamari bae bangsa Indonesia memperjuangkeun kemerdekaan Indonesia urang mun nyaritakeun mama kolot urang bapak kolot urang siang mah kuari ngarareunah jasa kami mah ngeli ka mana mah ngelina tuh ka ditu ka santri deket amat mah ka santri atuh di dinya nu amanah atuh di dinya ngeli deui berangkat deui terus Belanda aya aya nu kena mortil dibom dan lain sebagainya tak eta urang nyaritakeun kos kitu mempertahankeun kemerdekaan berjuang terus arek-arek Surabaya kemudian Bandung kemudian Banten wah luar biasa ngusir penjajah teh datangkan nyawa taruhanana hayang merdeka ieu teh bambu runcing diseuketan kumaha naon bae nu aya dipake perang aya bambu runcing aya pedang aya golok-golok geus sabi-sabisa sakitu ayana sementara di ditu saat eta geus mutakhir geus aya murtil sagala rupa tapi terus bae berjuang nyawa taruhanana ieu teh negara aing ieu teh kumaha anak incu aing engke lamun teu merdeka terus anu ngeli-ngeli nu berhadapan alhamdulillah merdeka tahun 45 ditaikeun sangsaka merah putih ka luhur berkibar luar biasa padahal saat eta masih keneh luar biasa campuhna tapi geus ditaikeun ka luhur ku Bung Karno Belanda mundur diesilah ku Bung Karno mulai ti harita merdeka nikmat luar biasa jadi nu jadi gubernur kiai nu jadi bupatihna kiai tanyakeun ge coba ka urang Surabaya tanyakeun ge ka urang Jawa Tengah tanyakeun ge ka urang Banten nu jadi kiai nu jadi bupatina kiai satu suara kabeh istimewa kabelah dieuna teng 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 mantap mun aya keneh nu milu berjuang kamari ieu neuleuh camat neuleuh bupati teh sakumaha ucing leuleuh hayang ngegel sia wae nang aing goblok sia tolol sia kenong bae di sagede naon ngalaksanakeunna teu akur jeung aturan-aturanana ngan geus teu daya teu upaya urang carita PKI carita DI geus loba baik nu bener maupun nu salah geus ditayangkeun di televisi mana nu bener mana nu salahna hanya pemain asli nalah anu nyaritakeun
namun orang nyaritakeun ti pemain aslinya Garut cerita itu DI pan di ditu di Garut ayana di Jabal eta teh urang mun nyaritakeun keaslian DI nyaritakeun PKI nu aslina kumaha nu sabenerna nu batak Gus Dur wani ngaluar-luarkeun PKI teh PKI diharapkan keluar dari penjara oh surak nyana nyaho asli sejarah PKI Gus Dur ditentang kenapa PKI dikeluarkan kamu anak baru kemarin ngomong Gus Dur udah diam aja keluar kasihan dia di penjara ngapain di penjara makan susah apa susah bukan begitu Gus ini kalau cerita politik kamu harus benar dulu atau baca politik dibahas kan ke Gus Dur sekelumit tak oh paham kan ngarti mah berarti lain sambarangan saha atuh ieu teh anu sabenerna hanya pemain anu nyaho anu baheula di ABRI nu baheula di polisi nu baheula di organisasi nyana nyaritakeun keaslianana Soeharto kos kitu Bung Karno kos kitu urang ngarasakeun oh merdeka teh kos kieu kuari setelah Pak Harto setelah Bung Karno Pak Harto terus zaman kamari Megawati Gus Dur datang ka kuari kos kieu amat si merdeka lepas dari penjajahan senjata dijajah politik jeung ekonomi ulah maka syariat kuari cak Yahudi jeung Nasrani teh pakai aturan aing kuari dijajah ka belah dieuna terus setik wah turunlah HP ieu penjajahan nu pohara HP waduh kiai ngaharamkeun musik kiai dibere HP di dinya aya awalna teh ai memeh ngomong teh naon karena teh suara musik teh ngaranna naon ka ngajawab atuh sia pud naon pud ya Allah ya Rabbi musik geus nu dangdut nu jazz rock and roll nu dah lain-lain sebagainya di mana letak ngaharamkeunana yo haram sote cenah mun ngamaenkeun ai ngadengeun kos kitu mah tun teu haram kumaha dalilna ayo dibabawa boga HP na ge 5 pan tukang ceramah wow ditudun dihareup waduh ngobrol jeung HP tungtung dijajah dibawa ke masjid di hari Baitullah di Raudhah di Masjid Nabawi dan lain sebagainya tang ting tung tinggal Yahudi beseri ditenden di satu kebutuhan sia ku aing katenge ku sia nek nolak teu bisa urang butuh teu nolak atuh emang haram teh kos kitu teh tinggal deuk kumaha meta urang dijajah teh model kos kitu geus puguh ku ari jual beli geus eueuh pake aturan tarima meuli tarima ngajual urang asup ka Indomaret urang asup ka Sabar Subur Komo urang asup ka kitu toko nu gede mah balanja di mana mayar di mana komo urang geus aturan Singapura jeung Jepang mah urang balanja langsung asupkeun ka dinya urang na balik ke barang dianterkeun ka imah mah teu kula teu betah di Jepang harita balanjana kos kitu jasa lah oh tidak di Jepang mah kos kitu urang balanja supermarket anu catet geus beres urang na balik barangna engke kadang-kadang heulan barang kadang-kadang mah teu kebal kadang-kadang bareng Masya Allah karim leuwih canggih deui geus teu kudu ka mamana buka internet pesen barang tek langsung di itu dikirim tek uangna transfer barangna datang ka urangna di imah bae eta keur carita barang keur carita cewek sama-sama da kumaha bener kan Pun aduh udah kumaha deui jawaban canggih kuari ayo digunakeun kos karar itu dijajah urang teu karasa Masya Allah karim Masya Allah teu karasa urang deuk nentang kumaha aya mah ngebungkeul kafirna bisa ditinju ku urang tapi ieu mah ditenden di satu kebutuhan perekonomian kuari makin ke sisi bangsa Indonesia mah geus ditenden kuari ku perekonomian Amerika Indomaret eta teh perekonomian Amerika menjajah ka urang pedagang letik mah ka sisi sia nu kukula pernah didongengkeun asal usulna Indomaret terus panjang deui mun kukula dicaritakeun eta Amerika meles terus bae urang
anu ngajual tanah nage atau emang Pak Haji atau anu nyewakeun ge Pak Haji mun ngomong mah anti Amerika harinya diasupkeun ka imahnya geus kumaha ieu satu kebutuhan teu dijual orang butuh teu disewakeun orang butuh ketika kurang disewakeun Amerika nu nyewana maka tangan-tangan Indonesia Masya Allah dijajah ngaranna urang maca Al-Quran baca ku sia Al-Quran musabakokeun ku sia Al-Quran ketika dirancang dijieun undang-undang heula cak Amerika ulah sembarangan pan negara sia teh negara demokrasi wah kudu akur jeung aing kumaha cak aing atuh demokrasi Amerika teh henteu murni demokrasina mun kurang dibaca penjajahan Amerika terhadap Irak penjajahan Amerika terhadap Mesir penjajahan Amerika terhadap Suriah kok main gitu hukum sendiri kok demokrasinya di mana atuh ayeuna urang loba maca-maca tentang politik Amerika seperti kos gitu urang teh nuturkeun Amerika jadi kudanya baca ku sia hadis ketika ku urang dijadikeun rancangan undang-undang di negara heula cak Amerika maksakeun urang embargo sia ku aing asal di embargo urang siap diperangan sia ku aing siap henteu urang perang cak rakyat siap aing mah perang cak camat bupati sok sambarang perang teh pae cak tentara ulah ngomong polisi ulah tidak satu suara rakyat mah siap bae perang memang kunaon gitu jatuh memang susah ieu ya paling nungguan pae tapi cak anu ongkang-ongkang di luar geus ulah sambarangan lobby lah geus sabarakali urang deuk perang jadi lamun kamari diteruskeun ku Gus Dur bisa jadi perang ujung-ujungna bisa jadi perang nu nyaho rencana Gus Dur bahasa Gus Durna nyaritakeun ar-rayatu manutun lan lain berarti endek nyaritakeun syariat endek ngalaksanakeun syariat tuh ketika tanya jawab demokrasi nu dikahareup pelaksanaanana endek disyariatkeun pakai tahapan Gus Dur tahun 2 3 4 5 ujung-ujungna pasti perang kajen kumaha tetapi kandas menang Allah merencan siap berarti Indonesia kudu disyariatkeun atau kudu dijujurkeun jeung diadilkeun geus sakieu ayana sadar Gus Dur mah padahal mah Ansor geus sararia perang nyaho eleh nyaho menang ge Banser geus sararia apa tuh dukungan di luar negeri negara Islam siap ke Gus Dur terus naik jangan mundur tidak begitu cek Gus Dur sebab duduk diperjuangkeunana bakal kandas percuma hanya sekedar jadi presiden apa artinya tetapi jadi presiden teh ndek nerapkeun ieu 1 2 3 batur nya pan politik pan teu meunang dijelaskeun hanya nu bisa maca dari bahasa Gus Dur bae eta berarti anu mentak dukungan batinna gede jasa ka Gus Dur teu nyaraun kabeh kan make bilaga nah tidinya lah lengser tek can siap berarti Indonesia baca cek Amerika ku sia Quran bandungankeun ku sia kitab ketika dilaksanakeun di negara teu meunang soal aurat bagi geus teu meunang warah anu luar biasa dan lain-lain sebagainya geus dijieun dirancang teu bisa undang-undang aurat bagi teu bisa datang ke undang-undang salat kudu dipaehan geus teu bisa jasa tah wajib salat dan lain sebagainya eta ngaranna undang-undang syariat tah ieu Indonesia dijajah ku ari teh urang teu karasana bengong bae urang kos kubodo ewe ji bagi nu mikir kan betul mikir di urang mah sebab naon eueuh sekolahan politik buat rakyat Gus Dur bahkan sekaligus jadi guru politik untuk rakyat nya nyaritakeun politik teh ya dasar rakyat teh milu tukang kangkung bae nyaritakeun politik tukang toge istirahat di pangkalan ojek nyaritakeun politik zaman Gus Dur berarti Gus Dur teh ya secara tidak langsung guru politik untuk bangsa kuari sahan nyaritakeun politik saha kuari Gus Dur teh aya atuh geus tae geus bae kajen goko bae dicaci dimaki Gus Dur teh aing bae kos kikir ngadidik bangsa saha deui setelah Gus Dur teh aya eueuh panu ngahudangkeun giroh politik giroh tanggung jawab negara kuari biasa bae tukang beca nyaritakeun beca deui main gapleh deui
pedagang gitu kene tukang ngojek gitu kene parem deui giroh politikna nu bisa ngahudangkeun sebab teu bogaeun di masing-masing dirina politik anu teu jelas hanya ikut melaksanakan aturan-aturan terselubung kos ieu akibat ieu kunaon bisa jadi kos ieu dijajah ku Amerika supaya kieu ketika dijelaskeun kos Gus Dur nasibna gitulah Indonesia. Cenah lieur amat amang sih mah diciptakeun jang lieur. Jang puyeng atuh geus datang ka puyeng doang. Terek berjuang. Terek berjuang sebab saha huluna berjuang teh ya. Hulu kuari. Kuari deuk ngabangun negara keur nyeunan tukang DPR, daerah, PR, pusat, naik ka MPR nu bakal ngalaksanakeun rancangan undang-undang nu geus jadi. Ieulah jelema-jelema nu bakal dipilih ku urang. Bisa entah henteu ngalaksanakeunana jeung aya nuranian apa henteu sih ketika bertentangan jeung agamana tinggal kos kitu doang tah ya Kangjeng Nabi mau berjuang ngaberantas budaya jahiliyah agama jahiliyah berantas ku Kangjeng Nabi nyawa taruhan Kangjeng Nabi mulai diterima ku minoritas anu kalangan bawah terus diterima tapi kan hiji dua makin hari makin loba nu disiksa nu dipaehan makin loba kadenge ku ciri Kangjeng Nabi kadi katingali ku babaturan nu mantak datang ka hijrah ge geus teu kuat jasa hirup di Mekah teh lantaran nu dibunuh dicaci nu digantung anu diseret anu dibelem ditusuk dan lain sebagainya untuk menyelamatkan hijrah kembali deui hijrah deui ialah perjuangan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa amanah risalah nyampikeun risalah geus itu tadi perjuangan anak kuari disimpulkeun ku Gusti Allah wa mustaqima hadza isim isyarah mun urang ngajal piyama bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidhi wa zihtita'al unsak tasir berarti isim isyarah maka pan kudu ditunjuk bil usbu'i ku curug hadza zaidun tah ieu ki zaid hadihi hindun tah ieu nyi hindun hadza jidarun hadihi mistaratun tah eta teh hadza kafurun kadeuleu jadi isyarah mah kos kitu tapi kan di dieu mah ngaisyarahan kanu geus ditutur tadi nu dibawa ku Kangjeng Nabi tinggal dikutak-katik make ilmu bayan kos kumaha eta teh ke bentuk isyarahna ngaji teh kos kitu hese boro-boro nun teu mondok nu mondok ge pusing komo nun teu mah tah cenah aing mah tarima jadi bae teh emang kos kitu sia mah kaayaan langan sakitu-kituna wahada nu mantak kiai anu jitu mah geus bae wahada lan utawi kiai ki madkur geus engke hu ka madkur deui engke bihi ka madkur deui terkenal lah eta kiai madkur ngarujukeunana ulah hese-hese gitu madkur anu tutur tadi hada itu kabladina ya mustaqim tadi hal dijelaskan setiku Imam Jalal mustaqim teh dinasabkeun jadi hal muakib lil jumlah nah sebab eta isim isyarah berarti ngandung makna fiil engke kadituna berarti jadi jumlah nu mantak Imam Jalal geus kajelaskeun di dieu wanasbu alal halil muakid lil jumlah pan aya hal mah kudu aya amilna aya amilna wal amilu fiha manal isyarah manal isyarah teh engke mana fiil sebab hadza teh sarua jeung asyiru jadi bae ke kumaha eta saha panteuna wah panjang nyaritakeun ieu mah lempeng na bae lah jadi panjang-panjang ge itu mah rondok mah hese atuh teu mondok mah hese bae kajian ku kobak ge dikadinyakeun atuh teu mondok atuh teu wa hadza
ieu teh cik Imam Jalal ngajelaskeun dauhan Allah hadza alladzi anta alaihi ya Muhammad anu anjeun teh aya di dinya naon atuh yakni agama Islam naon tuh yakni mukjizat Al-Qur'an naon atuh taufik anu dibeukeun ku Gusti Allah eta lah isyarahna hadza keur carita agama Al-Qur'an sarua bae wa hadza ta Al-Qur'anul Karim anu agung nu dibawa ku anjeun Muhammad wa hadza agama Islam nu ku anjeun disebarkeun Muhammad eta adalah siratul rabbik agama anu lir teu beda jeung jembatan anu nyalametkeun jelema mustaqima lurus dina harti jelema deuk nyebrang teh kudu make jembatan kitu keneh urang deuk nyebrang menuju surga kudu make agama geus agama lir teu beda jeung jembatan subbihat dinul Islam biqariq bisyirat bijami anaman tamassakan naja disarupakeun agama Islam kana jembatan dina pada saha jelema anu nyekelan ka dinya bakal salamet jelema nu deuk nyebrang make jembatan bakal datang ka ditu salamet kitu keleh jelema nu hayang salamet di akhirat ka sorga kudu make jembatanna agama Islam urang keur ngajembat wae urang keur ngajembat kuari aya di jero agama Islam alhamdulillahirabbil alamin ang memperjuangkeun Kangjeng Nabi nyawa tarohanana hartana geus ribuan onta dan lain sebagainya nu ngaluarkeun para sahabat Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar Sidina dan lain sebagainya iyalah kuari hasilna dilanjutkeun ku para sahabat pasti keneh perang keneh bae nyebarkeun datang ke Spanyol sahabat teh nyebarkeun agama ka Eropa mata urang Spanyol loba anu jadi mujtahid teh Alfiah karangan orang Spanyol eta teh atuh kitu ngaranna Sulamunairen eta teh karangan ulug bae urang Spanyol di berbagai kitab-kitab nu dikarang ku urang Spanyol urang Indonesia urang Cikupa Pasar Kemis nyaho ka Spanyol nyaho ka Madrid na doa kitu ge lamun kitu ge lamun naon kareta sareuris ya nyaho pan sia mah tuh Masya Allah eta negara Islam ya Allah langsung tekebal dikudeta jadilah negara Nasrani deh hiji-hijina negara Eropa di zaman sahabat Eropa Spanyol mah deket mun urang ti dieu ka Timur Tengah langsung ka Maroko ti Maroko teh Maghribi teh eta teh negarana Abu Hasan Asyadzili ti dinya ka Spanyol henteu kudu naik kapal udara naik tongkang ge bisa naik perahu ge deukeut ka dinya hanya setengah jam lamun naik kapal hanya setengah jam lamun naik tongkang mungkin 1 jam ti Maroko ka Spanyol deukeut tapi Maroko mayoritas 100% Islam negarana negara Islam bahasana bahasa Arab kadinya setengah jam ka Spanyol kulit berbeda agama geus berbeda mata karita didatangkeun ke Islam ka ditu melalui Maroko ti Maroko nah nyebrang kadinya ke Spanyol deukeut ya Allah ya Rabbi perjuangan sahabat anu luar biasa kandas kuari geus jadi negara Nasrani deui datanglah di zaman tabiin ke Indonesia zaman tabiin kolot Islam di Indonesia nu mantak hese deuk dirobahna teh kolot di zaman tabiin ieu teh sejarah asup agama Islam ke Indonesia deuleu coba ge kurang di kerajaan Demak nu di luar tah di dinya aya makam anu panjang teh deuleu di dinya tingali geura di Surabaya baca kurang sejarah lain lalagaan asupna Islam ke Indonesia di zaman tabiin terus kabelah dieuna disebarkeun can begitu lu nyebar 100 tahun ti harita pohara Indonesia zaman tabiin ka asbat tabiin didinya lenyap deui ku budak didinya ku Hindu terus eleh deui bangkit kembali Raden Patah setelah datang ti Aceh
asli nama eta teh ti India ti ditu datanglah ke Aceh India mah pandai ke India ke Pakistan Urdu teh eta tinggal kadinya tah Yordan kadieu Arab deket nah mantak diperjuangkeun Islam anu pohara jasa di Indonesia nah datanglah kuari ka Cirebon berjuang terus jadi itu nanti ampel Sunan Rohmat anu ngamimitian terus berjuang Islam jaya saat eta lain di Indonesia besar dunia 500 tahun silam di dunia Indonesia mendominasi politik Islam perekonomian Islam perbudayaan Islam Banten teh jadi negara Islam belah dieu pisan residen Islam dipimpin ku Ki Ahmad Khotib eta mah belah dieu ieu mah keur zaman tah Maulana Hasanuddin ieu Islamkeun Islam aya anu tersisa di Banten teh diantepkeun bae Baduy ieu mah nu datang ka dieu mungkin turunan Baduy meureunna kumaha teu perjuangan lain lalagaan masyaallah tinggal mempertahankan urang terus timbullah pondok pesantren ngetren pondok pesantren teh lain lalagaan gedean pondok pesantren dibandingkeun jeung sakola saat eta pengaruhna luar biasa sabab memperjuangkan kemerdekaan melalui pondok pesantren iya terus diperjuangkan datanglah ka Kiwar geus eueuh menge memperjuangkan agama saat ieu mah Saddam Hussein berbagai isu kieu kitu nu jelas memperjuangkan bendera Islam Muammar Gaddafi berbagai isu di urang mah tinggal isu doang sebab urang mah nyahona melalui media baca koran ieu kieu baca koran ieu kieu sedangkeun kapan geus disunat berita nu datang ka urang sebab ieuna geus dijual zaman Megawati bogana batur kuat satelit dan geus lain nu urang deui tinggal urang mah tarima ayana berita sakitu tanyakeun berita asli da ka ditu kos kumaha sih beritana Irak kos kumaha sih beritana kitu Mesir kos kumaha sih beritana Suriah sarua di ditu ge kacau balau kos kitu bae kaayaanana teu jelas Islam keur ditejelaskeun ku ari memperjuangkeun berbagai negara teh ieu Kangjeng Nabi nu tadi teh wajahata fillah Gusti Rasul teh terus perang ngaluhurkeun agama Allah haqqa jihadi lain Kangjeng Rasul bae diteruskeun ku al ulama warasatul anbiya kamari kemerdekaan diurang ulama hudang kuari berbagai negara ngan encan aya persatuan doang kuari mulai keur disatu-satukeun melalui organisasi kuari keur leuleumpangan ieu teh organisasi teh mana nu mampu teh NU nu dianggap terbesar di dunia NU teh mampu henteu manehanana coba membawa atas nama Islam Gus Dur lah geus teu isin-isin make atas nama NU ngomongnya nama terus teh ulama salaf teu isin-isin nya nama atas nama santri dibawa ngomong di Inggris di Belanda nyana ngomong atas nama santri teu isinin tapi nu kuari isin ngomong-ngomong santri teh isin anu terkenal budugna doang santri budug ka dia sia deuleu tah barang di deuleu bener budug toh bari apa aya perjuangan Muhammadiyah dalam rangka memperjuangkan agama di dunia eueuh kajentingnya ngomong aya-aya ge eueuh gerada gedean NU untuk kelas internasional merada main seetik cuman saeutik karena pimpinanna elehan jeung sieunan ya henteu terus kuari Islam khurud kos kitu teh Islam jenggot eta teh mendunia ieu bakeur carita kelas dunia bener jeung salahna tergantung ente dan kelas dunia tuh nu memperjuangkan di Belanda di Inggris nu memperjuangkan di Amerika sampai timbul aya musola enak Islam khurud hanya nyaritakeun fadilah ketika diusirnya nama Indit engke ngomong deui ke diusir Indit deui militan tapi ternyata hasilnya melalui Pakistan di awal terus mendunia kuari timbul deui HTI Hizbut Tahrir kajenting tepati diterima di Indonesia tetapi manehna berjuang anu kuari memperjuangkan Mesir teh kapan HTI Ikhwanul Muslimin ka urang isuna jore sabodo tah mah hanya keur carita memperjuangkan Islam ieu mah anu kuari keur bergerak di Suriah anu kuari keur bergerak di Yaman terus
pengurus aya ketua tete secara internasional nu bakal lain bakal sering datang ke Indonesia. Nah iya organisasi mana yuk kuari nu keur memperjuangkeun anak wah lain lalagan lamun urang cicing bae deuk kumaha ngandalkeun organisasi nu aya yeuh NU mah atut naik milu ka atut WH naik milu ka WH kamari Arif naik dibeli kabeh ku Arif patut ku urang diangkat jempol NU seperti gitu aing teh termasuk jelema anu NUis naon tah salah tante aing ngomong dah tetapi keayaan tubuh NU na kos itu teh kumaha tuh ketika Pilgub Banten pecah menjadi 3 Ansor ka dieu Surina ka dieu Tanpidna ka dieu ieu kumaha NU lalakona aing teh pan termasuk pecinta NU nu kamari zaman Gus Dur teh geus dibisiki bantulah NU ya Kiai mari kita sama-sama yang penting Kiai mah hadir sajalah tiap bulan ndek siap tapi keberadaanna seperti kieu ketika pilkada Tangerang NU pecah belah nu dibeli ku ieu nu dibeli ku ieu jadi napasna geus lain napas sosial keagamaan napasna RP dolar real dan lain sebagainya. Kapan memperjuangkan agama seperti batur di luar negeri? Ditutup-tutupan ke jam memangnya nama berita atau emang berjuang deh kumaha tuh. Sampaikan kanu kamari teh ngahina ka Kangjeng Nabi atas perjuangan organisasi hidayah ti Gusti Allah masuk Irak. Di dinya nyana aya di jero hate Islam itu adalah benar ngomong jeung salah satu ulama di Irak. Langsung manehanana masih keneh ragu menerima timbul aya organisasi Islam nu asup ka dirina ngobrol masuk Islam kamari ke Mekah nu kuarinya hayang di Madinah dage 30 poe saya menyesal atas penghinaan saya terhadap Kangjeng Nabi adina panglima Inggris masuk Islam di Amerika kuari loba jasa nu asup Islam mun kamari nu ka Mekah neuleuh bendera USA di diuna gede jasa nu sa'i nu tawaf make USA Masya Allah Amerika kulagi rada aya sedih saeutik aya bunga rada sedih lantaran atas nama Amerika loba jasa nu tawaf jeung nu sa'i begitu diobrolan ieu hasil perang Irak satu sisi Irak eleh kadeuleu ku mata kasar secara politis tetap menang sebab Amerika encan bisa mencaplok hasil daripada peperangan anu kamari jangan diserahkan cak kurang Irak daripada diserahkan ke Amerika maning dibom susah kabehan ieu deuk dibom deui bae instalasina kuari berita ka urang makan eueuh tah urang Irak seperti kos kitu nah iyalah keur carita perjuangan diteruskeun jahad fillah sanajan urang Saudi Arabia kenapa sih mesti perang Nabi itu menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin harus dengan luluh buktina Saudi Arabia perjuangan anak kos itu malah nyana ge tigesle dek kumaha tidak mengakui keistimewaan mazhab tidak mengakui keistimewaan ulama anu memperjuangkan agama nyana ngan sakadar sieun sebab di bawah naungan Amerika kuari kos kitu urang teh neuleuh Baitullah urang teh neuleuh Kangjeng Nabi di Madinah apa bisa jadi tolak ukur untuk agama na janteu aya Kangjeng Nabi bae di Madinah aya Baitullah bae di Mekah urang teh teu menghargai jeung teu menghormati ka agamana tetapi menghormati teh ka Baitullah jeung Kangjeng Nabi na sebab geus teu bisa dituturkeun urang Maroko ngobrol Saudi Arabia muskilah ngobrol jeung Turki Saudi Arabia muskilah maafi mazhab urang ngobrol deui jeung urang Sudan nyana di batin apa gregetin ke Saudi Arabia mun cacak-cacak Baitullah meureun balik deui ka jahiliyah urang bage geus teu jadi barometer ke Mekah teh neuleuh Baitullah na bae ja neuleuh agama nama anti mazhab hese dituturkeunana ieu keur carita nagarana nyana nyeungsirikeun kamu nu berjuang puguh nyana nu nyeungsirikeun ketiga geus berarti di dieu encan aya kebersamaan masih keneh pasalia Arab ya negara teh Irak Iran Mesir ya otomatis urang mayoritas Islam tetapi tetap ngiblatna ke Amerika iyalah Indonesia alhamdulillahirabbil alhamdulillah
Ieu keberadaan kuari kos kitu. Nah tinggal nu memperjuangkan agama teh saha atuh kuari. Nilai di brendel na Muammar Gaddafi orang tinggal sedih na bae moal pati-pati di brendel nya ku Amerika lamun di jero lah teu memperjuangkan agama. Ja anu tiis-tiis bae mah teu memperjuangkan agama teu di brendel kan ku Amerika. Kuari Mesir. Oh, mun carita Mesir pohara sebab Mesir bakapan aya tetesan nabi. Kanjeng Nabi Yusuf di Mesir, Kanjeng Nabi Sulaiman teh memeh anu tata dina di Yaman teh kapan di Mesir heula. Anu Raja Bilqis di Sulaiman di Yaman kuari ge aya peninggalan kerajaan Bilqis mun urang ka Yaman, urang diajak tah aya puing-puing. Aya kene kerajaan Bilqis nya nu teu dibawa ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Sebagian bisa kapan dibawa ka ditu. Sebagian deui tersisa di Yaman. Bilqis aya di Yaman, kerajaanna di ditu Kanjeng Nabi Sulaiman. Terus datang ka kuari, dikenang dina Al-Qur'an ketika maca Al-Qur'an teh orang Mesir mah kapan cerita Yusuf, cerita Kanjeng Nabi Daud walaupun tata dina di Irak, tapi tetap mengalami di Mesir. Terus cerita-cerita Nabi, nyana hudang girohna kajen kukumaha ge keagamaanna tinggi. Nah, tetep Amerika ngamusuhan bae ka Mesir maka jan kukumaha. Terus Irak boga sejarah negara tertua di dunia adalah Irak. Iran, aya sahabat Salman Al-Farisi teh kapan orang Iran. Situ jasa mencak Kanjeng Nabi, andai kata orang Iran, orang Iran, orang Persia, orang Persia. Ilmu aya di langit ka-7, orang Persia lah nu pangheulana neangan ilmu ka langit ka-7. Geus ku Kanjeng Nabi dicaritakeun keistimewaan mentak Imam Ghazali urang Iran, Syekh Abdul Qadir urang Iran. Pindah ka Irak Al-Jailan teh eta teh Iran nu mantak walaupun aya di Baghdad Jailanna dibawa bae Abdul Qadir Al-Jailani henteu Al-Iraqi. Sebabnya anak urang Iran. Lain lalagaan urang Iran mah masyaallah pohara jasa. Mantak Amerika leuleukeun bae. Nah, kuari keur bobogohan Amerika jeung Iran. Nyawa sia bobogohan. Teu jauh di jero nama wallahu alam eta urusan politik. Batur banggeus kos kitu main secara internasional. Urang mah biasa bae kieu bae. Paling ge urang mah sedih teu keubeli HP gitu palingnya. Memperjuangkeun agama batur deuleu. Sarua nyawa taruhanna jadi jahad fillah haqqa jihadi teu paarem. Terus bae. Sanajan diulah-ulah ge di urang waktuna mangke perang atuh perang bae. Sanajan engke cak pemerintahnya tidak usah perang, itu hanya mayat bergelimpang ge aya anu ngajawab, teu perang ge Thailand sabaraha puluh juta. 80.000 bea ku angin ge teu perang, atuh mending perang memperjuangkan agama. Emang kiai siap jasa perang? Henteu sih. Atuh perangan naon aing? Bisa naon deh aing? Keur carita bae atuh. Cerita perjuangan anak orang Masya Allah Maulana Hasanuddin Pohara Jasa Maulana Yusuf datang ke makom Nagaya Tilu di Banten aya di Makassar aya di Maroko aya eta teh kos karari itu Masya Allah mamangge aya di Cikupah aya di Bojong aya nu ngora jeung nu kolot mah pagaweana ieu keur carita wa hadza agama Islam di jerona aya Al-Qur'anan Siratul Rabbik agama pangeran Islam ngaranna mustaqima lurus la auja fi qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun nyata cek Gusti Allah kaula geus merinci satu persatu geus ngajelaskeun satu persatu melalui perjuangan Kangjeng Nabi al-ayati karena ayat-ayatna ialah liqaumi yadzakkarun bagi kaum anu menerima kana piwuruk bagi kaum anu ngarasa kana pitutur bagi kaum anu ngalap kana piwuruk jeung pitutur anu nyokot manehanana kana aturan-aturan geus aya ayatna politik ieu ayatna ekonomi ieu ayatna budaya ieu ayatna dan lain sebagainya geus cukup deuk nyieun kapal aya dina Al-Qur'an deuk nyieun mobil aya dina Al-Qur'an keur cerita teknik
ngabangun sebuah negara geus aya dina Al-Qur'an, deuk ngabangun perbudayaan geus aya dina Al-Qur'an, deuk ngabangun perekonomian geus aya dina Al-Qur'an. Tinggal Al-Qur'an bae ulah datang ka sakadar dimusabaqahkeun, baca, gali, sok gerak resapi. Mata kurang mun maca Al-Qur'an teh dititahna hiji warattilil Qur'ana tartila. Sing tartil ulah cepet teuing, nomor ka ditu tafakura. Tadabbur, iqra ma tadabbur. Orang baca Quran teh lain sakadar tamah Sunda. Sadaqallahul azim. Udah coba ditadabur ku urang. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Nerawong awang-awang urang teh kana perjuangan Kangjeng Nabi. Aya mukjizat Al-Qur'an di dinya teh agama Islam nu keur diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi nu nurut jeung nu nentang loba jasa dijelaskeun ku Gusti Allah horenganan eta agama teh siratul rabbik ieu teh adalah jalan menuju pangeran Islam ngaranna mustaqima anu lempeng teh ka jero hate teh mudah-mudahan urang teh bari maca Quran teh didinya ngadoa salain nu kos itu ngadoa Gusti ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim lain jang abdi bae Gusti pamajikan abdi anak abdi Gusti incu-incu abdi sadayana Gusti kawauh abdi jeung tatangga abdi bere ku Gusti siratal mustaqim tuh lamun urang we tadabur mah angel ka tamat nu mantak emang mangasa taun tilok tamat ge eta meureun kos kitu tah datang ka bulukan Quran teh dibaca tadi tadabbur teh qad fassalnal ayati liqaumin yazakkarun nyata ku Gusti Allah teh geus dijelaskeun diperinci ayat-ayat teh berbagai-bagai ayat anu menuju kana perjuangan Kangjeng Nabi politikna ekonomina budayana dan lain sebagainya geus dijelaskeun ilah bagi kaum anu narima karena penjelasan eta nyokot karena piuruk jeung pitutur eta jelema anu nyokot karena piuruk pitutur Al-Qur'anul Karim berbagai ayat-ayat Al-Qur'an iyalah jana sarua jeung nyekelan karena siratul rabbik berarti engke adalah menuju kasalamatan mantak ditambahan ka dieuna lahum darussalami inda rabbihim tetaplah ka jelema-jelema anu nyokot kana piwuruk pitutur pelajaran Al-Qur'anul Karim di jerona adalah agama Islam aya Al-Qur'anan di jero deuk naon bae ge aya nyeklan kadinya sarua keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim lantaran teu bulak bilok dina agamana cak agama Islam haram nyana henteu cak agama Islam wajib nyana ngalaksanakeun teu peduli nyawa tarohana lah jamal kebal hirup teh teu bulak belok sakali haram bae teu kabita di bibita ku kumaha ge di sisi di gigir teh nyeungsirikeun menya zaman kuari henteu ngredit membung aing mah besing ke di dituna ngagelok tetep bae aing mah moal bae cara kredit model kos kitu mah geus diomongan ge henteu aing mah keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Hei, sia kapan jadi DPR sing hade jadi DPR teh kan sia teh anu nyieun rancangan undang-undang anu bakal dilaksanakeun ku eksekutif ku pemerintah. Sing bener atuh nyieun perbandingan-perbandinganana laksanakeun atuh. Is henteu aing mah keur jadi DPR ieu mah di Indonesia mah demokrasi. Ngagelok sia di dinya. Awas sia keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sia teh kapan jadi MUI sing hade tanggung jawab negara teh ieu urusan agamana adalah urusanana di MUI kumaha izin tentang permasalahan nu kaitan jeung haram jeung halal terutama tina makanan kemudian minuman kemudian kabelah ditunda tentang aurat kemudian ka ditunda tentang kitu karakter-karakter pernahkah diperjuangkeun ku anjeun wahai MUI di Indonesia sebab MUI eta adalah jangan lempengkeun ketika aya DPR nyieun undang-undang nu bakal dilaksanakeun ku eksekutif bertentangan jeung agama pan baheula ge urang ngambangun nagara teh lain negara Islam tapi nagara teh nagara demokrasi ngan aya MUI-an di dinya jang nyentil ketika teu akur pernahkah MUI wari noelan ka pamarentah jeung ka DPR nu salah sing hade sia keur nyebrang ieu teh sia hade
pondok pesantren di modern kan salah atau supaya maju agama mantap jasa tapi singnyahan si nggak modern ke nana ulah mengatasnamakan agama tapi orang yang di jero mandek meli apansa ngagelok si nyebrang sing hades si pakai atas nama pondok pesantren didinya teh berarti bener-bener agama awas bebeneran tante bebeneran atau salamat kudu deh dikitukan di modern teh secara lahiriah teh abeh nyaho karena kemajuan anak sebab batur manggisian universitas kau orang kia-kia silakan tapi nyaan apa ente memperjuangkan anak ketika nyaan lempeng sorga sia ketika ente nyaan ngagelok sia di neraka jahanam mebes sia kajian kukumaha tuh cenah atuh menawan dek pondok pesantren salap bae teh sakola aja baheula heg bae atuh alhamdulillah ku ari geus boga santri 50 datang ka 100 nikmat jasa nu diajina ge sapinah takrifatul muin alfiah nikmat jasa isuk-isuk salat duha kemudian magahan santri terus istirahat kayak lulah tas dohoreng kayak sorogan terus datang ke asar kayak ngaji deui terus datang ke peting kayak ngaji deui nikmat jasa memperjuangkan agama geus berhasil nyana aya muridna nu jadi ustad aya muridna anu sanajan bergerak maneh di ekonomi tapi lempeng terus kabelah dieuna didatangan nyana teh aku lurah didatangan ku camat ku bupati diajak nyana nyebrang ka pilkada kamari memperjuangkan agama kuari jadi memperjuangkan pilkada emang salah ya atuh henteu ngan sing hade ulah yang diberen atuh memperjuangkan kos kitu mah justru hayang dibere tadi bere mah naon berjuang atuh mancing lauk kudu make lauk mancing duit kudu make duit mantak pilkada bupatina merean duit sebab nyanana deuk neangan duit kudu ku duit deui tinggal kiaina bae keplak duit bener henteu nyebrang sing hade iya tah lamun bener nyekelan agama Islam nu di pesantren salaf nu di pesantren modern nu di pemerintahan anu bergerak di perekonomian ja akur bae memperjuangkan agama di sebuah negara akur bae lempeng bakal aku bah lahum darussalam yang jelema-jelema anu nyokot kana piwuruk nu tadi lempeng dina agama Islam da tepung kalpekol sakali haram bae sakali wajib bae terus baik kunyana dilaksanakan nyawa taruhana sekalipun dibunuh aing mah tetep bae dek nyekelan agama Islam Al-Qur'an kitab aing nu bakal ditanya ke di jero kuburan wa man nabiyuka bejakeun Muhammad wa ma itu kita buka Al-Qur'anul Karim ketika orang ke ditanya lamun bulak-belak mah cak malaikat wa ma kita buka Al-Qur'an pernah teu kusia dilaksanakeun pernah teu sakali malaikat dibonggol ku aing 5 kali eta ngomong Al-Qur'an nu pijerona geus haram bae geus ulah tahu urang keur nyebrang jembatan Siratal Mustaqim ku ari keur nyebrang mun lurus nyebrangna dibere Darussalam teh Darussalam ya ne surga inna rabbihim di Gusti Allah urang dibere sakedeung paling kebal orang 63 atau naik 70 naiklah keur kebal kena 80 anu kandas mah dihandap keneh loba nu 50 nu 40 moal kebal hanas urang teu kebal di alam dunia hanas pungkal pengkol sugih teu senang teu di akhirat ngagujubar pikir ku awak pikir ku otak karunyaan diri urang masyaallah aju kerja di tasugih nage misalnya orang ayeuna mah bang bitbet didinya kerja di DPR alhamdulillah mobilna aya mobil pelat beureum aya mobil nang sorangan aya tapi hasil korupsi naon ngeunahna sih isuk pake topae ngagujubar di neraka jahanam atuh urang jadi bupati ku ari mak proyek kudu aya izin teh aing sekali izin tanda tangan berarti kudu sekian persen halal apa haram sih duit kos kitu tanyakeun geula ka kiai atuh ulah tanda tangan sekian persen tanda tangan sekian persen asal aya proyek bae 30% kudu bumplak eta teh aku kos kitu teh haram apa halal kunyana terus bae keur nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim umur sia sabaraha wae bupati wahai wali kota wahai gubernur 70 tahun sia legleg ku sia di akhirat kujubar ka neraka jahanam ci ulah main-main terus jangan makan neraka ge eta kiai nu diumrohkan serius ya ngomong diumrohkeun meureun ka bapak-bapaknya eta teh duit teu beres ku lagi ngocoprak bae ti baheula bener bod ya de
aing gocoprak ti memehna sing ade ulah daek sing ade ulah daek lawan sababna geus teu langkah-langkahna sebab ti ditu dirawat ti dieu dirawat geus dibejaan unggal ngomong muludan ngabejaan segala ngabejaan deudeuh jeung karunya tapi pan terus bae kerasa ku sia kumaha tobatna coba mendingan teu ka Mekah mendingan teu umroh daripada di ka Mekahkeun jeung diumrohkeun make duit nu kos karaiton lejis deuleu kumata hate ulah kumata ieu cenah asal deuleu Baitullah bae mah tuh nyieun bae sia batu di hideungan ieu lah Baitullah hese amat sih ku hese teuing eta mata hate bukakeun sing hade geus terus bae sing hadean maksudna kumaha supaya lempeng abah menang darus salam inda rabbih tapi kaditu nama kajen diomongan gengan sekadar tugas ye dah hakikat nama wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun asli nama nungurusan teh Gusti Allah ye urang keur carita hakikat nama jelema nyekelan agama kemudian lempeng nyekelan agama na teu bulak belok satu kali A satu kali B engke bakal dibere Darussalam inda rabbihim ti Gusti Allah padahal mah sabenerna hakikat mah memang Gusti Allah ieu anu ngurusan bimaka anu yamalun keur carita kana naon nukunyana dipigawe atawa aya syariat ku sebab nyananya migawe kana langkah-langkah syariat hakikat teh ti Gusti Allah Sidina Abu Bakar Siddiq jages aya tulisanana memeh jadi Abu Bakar Siddiq di memeh Abu Bakar Siddiq dikaluarkeun teh geus aya tulisanana bakal pikitueun Sidina Umar teh memeh dikaluarkeun ka dunya geus aya tulisanana Pak Harto memeh dikaluarkeun geus aya tulisanana yang maluna Pak Harto kos kitu Bung Karno kos kitu Gus Dur kos kitu kuari mah geus masa bodoh tinggal kuari urang kuari teh asanang urang lempang di imah ka dieu kuari neuleuan jembay geus liwat eta kiai tenang Allah kadang tengah dar uduk nangan setengah piring tadi gegeran bukan salah nu loba sia aju hees di jero orang Allah lempang timah masing-masing datang ka dieu teh asanang urang enang Allah dilempengkeun ku urang hate urang menang Allah kemudian ceuli urang didengikeun kana ayat Al-Qur'anul Karim menang Allah lain menang urang emang kumaha apaan urang nagenu Allah hirup urang nu Allah ku urang sok dibaca yuhyi wa yumit Allah nu ngahirupkeun Allah anu ngamawatkeun kabelah dituna Allah teh al-muharrik wal musakin nu ngarobah-robah jeung nu nyicingkeun kabelah dituna Allah teh al-mudabbir anu ngurusan urang ieulah wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun nu mantak urang teh kudu bersyukur bae geus tinggal bersyukur intina mah Gusti alhamdulillah ku Gusti abdi dilahirkeun ti keluarga anu muslim nu muslimah teu hese deui abdi iman ka Gusti sanggeus teh kitu kabelah dieuna abdi terus ngaji ngejah di tatangga kabelah dieuna abdi ngaji terus ngadengekeun meureun ieu teh moal semata-mata urang dijadikeun kos kieu lamun urang teu rek diteundeun di Darussalam tatangga urang mah nu boga mobil Lexus nu boga mobil Baby Ben nu boga mobil Fortuner dan lain sebagainya duit naga loba jasa tapi teu boro-boro ngaji salat ge henteu moal pati-pati nyana kos kitu janang Allah kecuali meureun ku Allah endek dijadikeun suluh neraka jahanam kitu bae geus urang hese mantak urang balik ngaji ka beneran ka pagi jeung sia tah suluh jahanam hasya karak ngaji saminggu bae geus sia kaing geus sia suluh jahanam kos jahanam nu bapa kolot sia bae aja udah balik ngaji ribut bae urang Masya Allah geus kos gitulah nang Allah hakikat ieu keur carita hakikat jabongan di dina wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun janang Allah kabeh ge mantak urang teu meunang takabur ku ilmuna nu Allah mah nya pake takabur mantak lamun aya kiai takabur ku ilmu jamu Jawa mah tadi kumis alpiah mah tadi kelek diharmak nu tajenggot teu kaji naon sia jeung aing takabur ku ilmu mal manfaat sia ilmuna ge nu Allah cabut sia ilmuna harta emang nusaha ya sia goblok di hareupeun aing teu nanya sia jeung karajang sia dibeli ku aing sia jeung hulu sia teu nyaho teuing mah aing deuleu ditingkat horeng nang maling korupsi takabur sia
cabut sih aku Gusti Allah ji hayang kamangpatan ilmu tawadu begitu wadu nanaon di dunia teh orang nu aya ngan Allah doang bahasa tapi eta kudu make perasaan orang ngurusan Allah urang wudu beres wudu urang salat asanang urang mun urang masih kene asanang urang berarti urang masih di makom syariat jauh kene ka Gusti Allah teh lalakona jauh belah ditun gunung karangna ge belah ditun jauh tapi lamun urang geus boga perasaan wudu teh aing ngalaksanakeun Allah nang Allah melalui parentahna aing wuduna ge nu ngagerakeun Allah nu mere hayangna ge Gusti Allah ieu mah Allah bae ngahidbat ka Gusti Allah salat Allahu akbar ieu mangan sakadang ngalaksanakeun parentah ner-neran tah rada deukeut ner ngan kos kitu mah teu bisa dihayal eta maka naon kitu ngaranna kaluhuran tauhid kajeroan tauhid antak makin jero tauhid makin mantap iman jero tauhid makin mantap luar biasa ketauhidanna ka Gusti Allah kakarak nyerahkeun diri la haula wala quwata illa billahil aliyil tah urang mah bersyukur alhamdulillah nu boga nu teu boga nu sehat nu kurang sehat urang bisa ngadengikeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim ieu teh lain sebatang matanang urang horenganan pengurusan Allah jadina Al-Qur'anna wa huwa waliyuhum bima kanu ya moal pati-pati urang kos kieu lamun lain deuk ditenden di Darus Salam tinggal urang sing lempeng kuari nyebrangna sing hade ulah pungkal bengkok moal kebal di alam dunia ulah mukmak urang kudu riyadhah tapak jenting lah aing mah teu naik mobil ge daripada ngeridit mah ka jenting aing naik motor nang sorangan neuli sorangan jenting aing mah teu naik motor daripada ngeridit ka deuleuh motor horenganan najis teh barang haram ditumpakkan ku aing mending naik sepeda aing mah kajen kukuhan daripada sepeda ngeridit aing mending numpang di nu ngeridit balik deui bae ka dinya aduh masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah sehingga orang disalamatkan ku Gusti Allah jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang di bawah bendera para sahabat di bawah bendera para wali Allah di bawah bendera para ulama salafus sholihin di barokati ummul Quran al-Fatihah